Ari maneh nanaonan Nina nyiduhan leungeun peke natarangkeun. Ya Bunda, pelajaran hese asup lieur. Naon hubunganna nyiduhan leungeun dikana sirahkeun? Pada we peuting ngadawo si Bapak nyarios ka Bunda. Ngomong naon? Lamun hese asup, ciduhan heula sirahna, ngarah gampang asupna. Bunda, lamun can ngalakukeun kejahatan, eta bakalan dihukum moal. Nya moal atuh ican ngalakukeun mah. Oh, berarti abi mau dihukumnya. Emang kunaon gitu? Can ngerjakeun PR. Koream. Mang dia dagang jauh mang? Jauh ah. Mohon kang jauh bari jauh naon kang? Hari dia jauh naon mang? Ieu jauh muli ah. Dia jauh ya mang? Ieu jauh Ambon, ieu jauh Ambon. Hari dia jauh naon mang? Hari dia mang? Ieu jauh buruk ieu. Hari dia jauh naon mang? Ieu jauh Ambon bodas. Nah, korodok dia sih banget mang ya mang. Dari sia ka aing teh ngahina Hari dia jauh naon mang? Lewat mah jauh kerjeunan sale. Ieu marek meuli moal maneh teh. Hari dia jauh naon mang? Lain jauh ieu mah kang, tanu ieu jauh mah kabeh tuh sampai ka ditu. Hari dia jauh naon ya mang ya? Ieu mah jauh tanuk ieu mah. Oh. Ranjang ieu mah. Hari dia jauh naon mang? Ah, ieu mah jauh bulu ngaranna. Oh, naon tuh mangnya? Apa dia heula mangnya? Eta jauh jauh itu kumaha jauh teh. Ayo,